Nah, ieu posisi bangunan rumah rumah Bos Sarmud Tangkulak Lengkeng teh tah ieu tah posisina tah iarah tah jalanna tah ka dieu ieu ti pokona nu arek lewat Curug Sodong nu arek ka Curug Sodong bisa ieu deukeut tah ieu curugna teh tah lumayan lah jalan alhamdulillah tos sae ieu ku warga ku pemerintah desa Ciwaru Kecamatan Cimas Kabupaten Sukabumi tah tuh deket jeung curugna ieu tuh naik kan upami misalkan ke pemerintahan ye ka sadarek-sadarek upami lamun ti dieu didamelkeun jalan ka ditu geunah bangunna teh nya lulus langsung ka Curug Sodong gitu ah. Upami ieu dianggo jalan mangga tinggal nembuskeun mun ku pamarentah ka ditu tah ieu mah jalan pribadi gitu nya gitu ah. Tolong subscribe, komen, like. Assalamualaikum.